Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna barudak kelas 4. Damang sadayana alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Semoga nami teh salawasna kelas 4 sadayana ya di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti sehat, semangat diajarna ya. Kan kamari atos ngalaksanakan PTS. Nah, ayeuna sapertos biasa ngalajengkeun pangajaran anu katilu. Nah, nya ngalajengkeun pangajaran anu katilu. Nah, sadacan pengajaran dimulai, urang sami-sami adalah sasarangan ya. Ngadoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar. Nah, kumaha kamari anu pangajaran-pangajaran kadua ngertos ngeunaan pujian, ngeunaan hemat energi. Nah, nya eta mah hemat energi dina sadidin teh urang nya listrik, cai, nah kana dihemat-hemat. Nah, ayeuna pangajaran anu katilu ngeunaan mikanyaah atau mikaheman sasatoan. Nah, nya makhluk hidup. Nah, mikanyaah makhluk hidup nya. Urang teh di alam dunia teh kan diciptakeun ku Gusti Allah teh. Nah, aya manusia, aya sasatoan, nya aya tutubuhan, aya tumbuhan. Nah, sadayana teh diciptakeun ku Allah ya, ku Gusti Allah teh saya di alam dunia teh nyata kedah di mikanyaah, kedah di mika asih, kedah di mika deudeuh ya. Sanes kapapada manusia wungkul mikanyaah teh. Tapi mikanyaah teh ka papada makhluk oge nyata sasatoan tutuhan oge kedah diminkanyaah nya. Komo mun misalkeun urang teh sasatoanna teh misalkeun nya anu di piara urang, tah kedah diminkanyaah urang nya, kedah diminkanyaah urang teh. Nya sasatoan anu dipelihara misalkeun ana teh boh manuk, misalkan boh japati, boh misalkan hayam, boh ucing atanapi lalangina teh kelinci seueur kan. Nya eta teh kedah dimikanyaah, dimika deudeuh, dimika asih ku urang, sanes ka papada manusia wae. Nah, nya ari ka papada manusia. Kumaha sih carana? Nah, carana mikanyaah teh. Nah, mikanyaah teh kedah kumaha? Diparaban. Nah, nya diparaban sangkan ulah naon? Ulah bae eta. Nya eta anu dipiara teh, sasatoan anu dipiara sangkan ulah bae. Dipiaraban terus teh diibakan, nya dimandian urang teh. Nya terus teh di mika asih. Nah, dimikanyaah ya, dimikanyaah urang. Dimikanyaah urang. Nah, nya enten tekenging di kumaha? Tekenging di naon namanya ku urang teh. Dia senang-senang pae eta teh. Nah, tekenging nya. Tadi dieu dina kaca anu nih, kaca anu ka-34 nya. Aya ngeunaan nyaeta carpon, carita pondok. Anu disebut carpon teh nyaeta ya, wangun ugeran carita pondok nyaeta diwangun ku misalkeun tanda baca ya. Tanda bacana kada leres nyaeta wangun ugeran ya. Carita pondok, wangun ugeran bahasa Sunda nyaeta anu kedah diperhatoskeun tanda bacana, titik komana, lentong bahasana. Nah, nya lentong suantena, lentong suarana kedah diperhatoskeun. Ta eta nya di dieu aya miara tukik gitu. Naon ari tukik teh? Nah, nya miara tukik. Nah, tukik teh nyata naon? Sabangsani naon namina teh? Penyu, nya sabangsani penyu. Nah, di dieu tah. Gali sabatur-batur keur ngariung. Babalongan di tempat pameran Kabupaten Sukabumi cenah kitu nya.
abdi bade dicatat nah gitu nya Bapak petugas sok atuh ari bade dicatat mah nah gerak kurang terangkeun deui penyu teh hirupna teh di laut cenah kitunya ari ngendongna mah sok di darat jadi penyu teh ngendongna sok di darat dina keusik di basisir muntos megar anak penyu teh namina teh tuki muntos megar ya eta muntos megar ngendongna teh disebutna teh anakna teh tuki tah eta dipamerkeun di dieu jadi si tuki eta teh dipamerkeun dipintonkeun ya dipintonkeun ya ka naon namanya teh ka masyarakat di dinya teh dipintonkeun ya ditinggalikeun kumaha sih ari tuki teh kumaha gitu kan ya tah terus teh saur nugraha teh saur ibu guru satu anu langka mah ditangtayungan ku undang-undang tah janten anu satu anu langka mah ditangtayungan ku undang-undang bukti oge mangrupikeun satu anu langka nya jadi janten ditangtayungan ku undang-undang sapertos anu sapertos babi nanti badak bercula nya badak bercula hiji eta kan satu anu langka terus teh naon namina teh naon gajah ya gajah anu ieu terus teh harimau eta kan kuda nilnya eta teh satu anu langka janten di naon dilindungi ku undang-undang nya tempatna teh aya di Sulawesi ya aya di Papua aya di Sumatera ya eta tah engke kumarangkali sadayana katanya ieu mikanya sasatoan teh barangkali sadayana dina carpon ieu badak sadayana angke mintonkeun atanapi videokeun videokeun carpon ieu nya carpon ieu kumaha lentongna kumaha tanda bacana titik komana kumaha ta eta engke kudu perhatoskeun karena carpon teh nya eta mangrupikeun wangun ugeran anu diperhatoskeunna naon teh tanda titikna tanda komana sareng lentong slontenna nya janten teu kaya ngaberebet teh lempeng kitu nya tah eta pengajaran anu ka-3 ngeunaan mikanya makhluk hidup nah janten mikanya teh nya Allah nyiptakeun makhluk hidup teh manusia sasatoan sareng tutubuhan kedah sadayana dibikanya akurat ya kenging di benten-benten ya kedah dibikanya nah mun sakitu pengajaran ti Ibu dinten ayeuna ya bahasa Sunda apunten anu kasuhun amanahna nyaeta eta nya tadi ngeunaan carpon carita pondok nah oke dipintonkeun nggunakeun video nah di bumi sareng misalkan sareng apa sareng emak ya gitu cerita pondok ieu ngeunaan Mia Tuki nah Tuki teh naon tadi teh anak penyu nya anak penyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD Alija unggul cerdas berakhlak BDM